Mitra kumada ramang, alhamdulillah. Mang Jaya ya hibar pangduan ti para wargi, tiasa mancet tugas di neraskeun hanca dongeng katunda. Hiji carios karangan Aan Merdeka Permana judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh nincak bagian ke-18. Ngagelebug angin para mitra. Aduh, mangga artinya gelebug angin gitu. Iya para mitra sedang gelebug. Tapi nanti angin agung para mitra nggak gelebug. Tanya para mitra angin agung nggak gelebug teh para wargi. Upami naon teh angin ngan sakitu asa. Sakit sadar teh agung mantus bat gelebug para mitra kitu nya. Bahasa Sunda luar biasa para mitra. Kecap nage tos ngagambarkeun hiji kayaan. Ku kecapna oge. Kitu diantawisnanya. Ayeuna carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-18 urang lajengkeun atuh mangga ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang nya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana ti Mang Jaya Official kalian atas nami kru sareng admin di Mang Jaya Official Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Atuh para wargi sadaya dongeng nuju di hanca ku Mang Jaya hiji carios karangan Aan Merdeka Permana. Judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono. Di karaos ayeuna nincak bagian ke-18 nya para mitra. Para mitra pamiarsa. Mangga kumaha geletuk batuna kecebur caina para mitra dina ieu dongeng urang hanca bae sadinten-sadinten hocapkeun harita para wargi sadaya malah ma akidarum teh nyaeta keur neangan jang dayat teh harita teh malah ma bareng jeung lendra akidarum teh kadenge sora nu kukurubutan nyuai-nyuaikeun dangdaunan jeung regang-regang awi. Malah geus kitu para mitra akidarum ningali ka jang dayat para mitra kulantaran memang jang dayat ge geus kapanggih ngana manehanana kahalangan ku tatangkalan anu jembet barang geus disuai-suaikeun mah regang teh jeung aga kayon anu jembet harita akidarum deukeut ka jang dayat malah akidarum nyarita jang dayat yo jang dayat Jang dayat kunaon ari sia betes di dieu dulu. Cek akidarum para wargi sadaya bari ngaguyah-guyah awak jang dayat. Hudang atuh jang dayat, hudang ieu Hei, hudang ieu hudang. Mang Lendra ge sarua para mitra ngaguyah-guyah. Unuh eka deui. Kunaon ari baju eta rangsak? Calana eta calana pangsi morosot. Aya wae jang dayat mah. Angsorkeun harnya bisi kapingi kapangi ku awewe. Wirang deui ke. Yo, sorangan mah wirang, mun lobaan jadi warirang deuleu. Ampun jeung ye. Aya wae nya ceuk Mang Lendra. Bari mantuan ngangsrodkeun calana pangsi jang dayat. Aduh. Mang Aki. Aduh. Lulus. Aduh. Ampun. Lulus. Jang dayat nyarita harosos semu ngelengis. Lulus kunaon ari sia? Kunaon ujang make lulus sagala rupa? Jiga nu tas lulumpatan jauh wae deuleu. Ceuk akidarum para mitra sadaya. Harita teh nanya ka jang dayat. Aduh. Lulus, Aki, lulus. Lungse. Aduh, ampun deh lungse. Aduh, meni ampun. Ya awak lah lulus kieu, carape. Meni capek ampun. Meni asatas naon manyaan. Alah, ampun deh capekna luar biasa. Lulus lungse, taya tangan pengawasa. Ampun ki, aduh, ampun. Cek jang dayat para mitra lilis-lilisan jeung lungse-lungsean. Lulus pedah naon, cik sok atuh caritakeun ka Aki.
Nya jeung daya cok atuh pok-pok kadinya caritakeun. Wakcakeun masing balaka blak-blakan kadinya lah. Pokona mah ulah anu disumput salindung di sinang siloka. Sok caritakeun. Pokona mah yeuh masing merele. Pokona mah caritakeun kabeh kajadian aya naon. Bangna jadi leuleus se aneh teuing. Sok jeung dayat. Lain eta peda leuleus pedah mamangul muning atawa pedah anu gar gunung. Da kudu pugu atuh ngaran leuleus teh kudu aya pagaweanana. Nyebut leuleus bari teu nyebutkeun pagaweanana sok araraneh teuing. Ceuk Mang Lendra hayang mastikeun kunaon sababna cenah Jang Dayat make nyebutkeun leuleus-leuleusan. Para wargi sadaya, harita atuh Jang Dayat leuleus-leuleusan sedengkeun Mang Lendra hayang jelas. Naon anu ngabalukarkeun Jang Dayat jadi leuleus teh? Muntas digawe naon da disebutkeun lulumpatan cenah katingali aya dina tangkal. Kitu kaayaanana jeung katingali para mitra kaayaan Jang Dayat teh ayeuna mah para wargi. Make jeung jiganu hawakna teh sepa. Jang Dayat harita ngajawab, "Nya, aduh. Leuleus Mang Lendra, aduh. Nya ieu jeung deui ieu Mang Lendra. Ai Mang Lendra biasana mun leuleus tas naon cing? Aduh, ya ampun teuing. Nyaan meuni leuleus kieu lungse taya tangan pangawasa. Ampun teuing." Cek Jang Dayat ngalempreh teu walakaya. "Teuh, ingat teu uing mah teu nyaho. Kami mah leuleus teh harita ieu mencetan Aki Darum. Lah. Lamun tas capek teh gawe kitu teh kakara leuleus. Ieu mah pokona mah uing mah teu ngarti urusan leuleus kieu mah. Bae carana molosot aneh teuing." Hemba Mang Lendra. Manehna dina ngoni ngajawab teh sapanggihna bae atarpi satimuna. Bodoh Mang Lendra mah tuh bodoh. Dasar jejaka can boga pengalaman. Jejaka kolot can boga pengalaman. Padahal mah yeuh. Mun Mang Lendra milu ka uing. Moal teh seubeuh deuleu pokona mah lah. Sugema we lah. Sok sanajan leuleus ge uing mah sugema terus terang. Aish. Aneh teuing aya leuleus sugema. Araraneh teuing uing mah. Asa kakarang ngadenge jalma leuleus sugema. Biasana leuleus mah teh sugema ripuh nu aya. Ari ieu nyebutkeun leuleus sugema. Ai Mang Lendra beda deui tu da ieu mah. Leuleus akibatina naon kitu? Leuleus akibatina kasugemaan, leuwih ti sugema ngimban nimulkeun leuleus kitu. Aduh, ampun deui. Harita Jang Dayat cengkat sakedeung tapi teu lila geus ngalempreh deui. Nyaho aing mah teu ngarti. Ceuk Mang Lendra bari ngabalieur. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu acara. Carios anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Sanggeus Mang Lendra nyarita kitu. Hate leutikna mah harita teh nyaeta ngaduga-duga moal macenah nu kungsi kaalaman ku dirina ge kaalaman ku Jang Dayat. Kapan samemeh tepung jeung Aki Darum teh Lendra ditepungan ku cawene anu katelah nyimaidah hiji awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina awewe geulis camprenik cenah para mitra sadaya lir ibarat widadari turun ti kahyangan awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lamun ditilik ti gigir lenggik kalamun dipandang ti tukang lenyang kitu kaayaanana cenah. Da eta mah tingali beungeutna nepi ka ngadaun seureuh. Ampun ai uruyna kabina-bina. Harita teh Mang Lendra ngan ari Mang Lendra mah para wargi sadaya teu kabawa ku sakaba-kaba. Eta teh nyimaidah cawene nu geulis camprenik ngajat ulin birahi. Sedeng Mang Lendra mah manehna teu daek cenah ngalayanan eta awewe geulis. Malah majero hate Mang Lendra ngagerendeng kieu. Cigana mah jiga aing we meureun heueuh. Pangiijeng awewe geulis ngan aing mah nolak harita teh. Nolak sapojodogan we, diajak ieu. Diajak heueuh pokona mah lah. Heuh diajak eta kitu tah. Tapi meureun ku Jang Dayat mah diladenan boanya. Sejadi kana kituna teh diladenan ku Jang Dayat mah tadi. Dasar Jang Dayat teh we atuh. Heueuh jajak ka belek kesenteng. Beuh aing mah
Jeung deui eta beungeut Jang Dayat meni haropak kitu. Jigan hudang gering. Awak pias kontan saharita. Kulit sepa jeung deui. Ih, jeung awak siga ngadak-ngadak kuru. Aneh nih kakarasa kedeung oge. Nepi ka kitu eta awak Jang Dayat. Buh. Aya ku kitu nanya. Aing mah aneh luar biasa anehna we. Ningali kaayaan kieu mah. Heueuh lamun kitu nya. Geus lila aya kana mingguna aya kana bulan malen. Katingali awak ripuh. Awak katingali cenah anu jadi kuru pantes. Ieu mah kakara ge jam-jaman atuh. Awak menjadi kuru kitu. Beuh. Aya ku araraneh teuing ieu mah aing. Nya tetempuan aing wae kitu atawa kumaha nya? Kitu para mitra ceuk Mang Lendra. Manehna noroweco di jero hatena. Atuh eueuh nu bisa cenah ngajawab kana sing sakur pertanyaan dirina ngeunaan diri Jang Dayat dina waktu harita. Para wargi anu mulia, teu lila harita teh Aki Darum tuluy nyarita. Jang Dayat, ari eta kunaon deui? Loba getih garing totol-totol dina sakujur awak. Mana ki? Eueuh sing. Mana? Cek Jang Dayat para mitra. Nyebutkeun cenah eueuh padahal Aki Darum ningali. Aya katingali awak Jang Dayat totol-totol make aya sesa getih garing sagala rupa. Dina sakujur awak Jang Dayat. Ye, nyaha teu ningali kitu ari Jang Dayat. Cing urang pariksa ku Aki. Uyuh. Aduh Jang Dayat, eta mah tapak lentah deuleu. Gusti nu agung. Nepi ka kieu nanya. Nah ku Jang teh teu karasa awak dikeukepan lentah. Ceuk Aki Darum para mitra sadaya nyarita. Nyebutkeun cenah teu karasa awak dikeukepan lentah. Aki Darum bari mariksa saluar awak Jang Dayat anu totol-totol beureum. Malah katingali para mitra aya sesa getih garing harita ge para wargi sadaya. Memang bener awak Jang Dayat harita teh kaayaan kitu. Katupugu Jang Dayat harita teh tuluy langsung nolak. Manehanana nolak cenah kana caritaan Aki Darum. Lentah? Nah, gimana ya lentah barina ge? Si Aki mah sok aya wae. Kami mah teu panggih jeung lentah. Namanya kami disusupan lentah. Lain, ya mah lain. Sok saya wae si Aki mah nya. Ceuk Jang Dayat para mitra. Kumaha jawaban Jang Dayat cenah para mitra dina kaayaan kitu. Lantaran pamanggihna Aki Darum lamun kulit samodel kitu cenah para mitra eta teh urut dicocok atanapi diseusup pegetihna ku lentah. Tapi cenah jawaban Jang Dayat mah lain. Kumaha jawaban Jang Dayat? Para mitra anu mulia. Harita para wargi sadaya barang Aki Darum nyebutkeun cenah awak Jang Dayat urut dicocoan ku lentah atanapi diseusupan getihna ku lentah. Jang Dayat para mitra sadaya harita nolak. Lentah kumaha ari Aki? Lentah di mana? Da kami mah teh disusupan ku lentah, ari lain ku eta mah. Jang Dayat teu laju nuluykeun omonganana. Heuing Jang Dayat, eta teh ari lain ku naon Jang Dayat? Ceuk Mang Lendra panasaran. Hayang geura nyaho kana jawaban Jang Dayat. Naon sababna cenah kaajadian kitu? Atuh harita ge Jang Dayat teh para wargi sadaya langsung ngajawab kana pertanyaanana ti Mang Lendra. Kieu nya kudu dijelaskeun mah yeuh. Sok nya ku kuring urang dongengkeun nya. Dimimiti nepi ka akhir yeuh. Barabat para mitra sadaya Jang Dayat ngadongengkeun sing sakur kajadian nu tumiba ka dirina. Ti awal nepi ka akhir malah mah aya carita samodel kieu. Kami teh yeuh panggihnya pokona mah jeung awewe geulis lobaan kitu tah. Tupuguh we awewe geulis lobaan teh harita teh. Barang panggih jeung kami ngobrol. Nya kitu we lah pokona mah lah tepak toe sagala tuh kami teh jeung maranehanana. Malah mah hiji waktunya eta awewe nu loba teh meureun mun dihitung mah aya welasna awewe teh. Awewe geulis teh jeung campernik teh. Aduh.
kabeh teh yo make jeung ngareukeupan ka kami ngalenotan segala rupa. Aduh kuwe kami teh jadi raja harita teh. Loba pisan eta bangsa selir. Aduh, aya nu mencetan suku, aya nu mencetan leungeun, aya nu ieu mencetan punuk jeung sajabana. Wah, pokona mah saawak-awak we dipencetan. Walah kami amukan diporosotkeun di calana sagala atuh. Terus jeung da cicing wae nya. Nyampuku nya cicing wae nganenen kuring da tuh. Harita teh da genah atuh. Mun karasa we nikmat hirup teh. Asa jadi raja cek kuring ge loba selir harita. Nu saurang mencetan belah kenca, saurang belah katuhu leungeun teh. Nu saurang belah kenca suku, saurang belah katuhu suku teh. Atuh puguh we kenca katuhu dikuriling kudu garis. Teu kuat teu rek bagja kumaha kuring harita teh nya. Ampun deing, da harita teh kabeh nya ngeukepan mah. Kabeh ngalenotan. Awak kami digalemohan, awak kami digalentoran. Aduh nya. Lain ku lain tah lain, ku awe geulis pokona mah. Sok aya wae. Ya aduh lulus. Ampun deing. Aduh ampun deing. Jang dayat para mitra harita ngarumpuyu. Sabada ngadongengkeun kajadian nu tumiba ka dirina. Ngeunaan dirina manggih cenah awewe geulis. Anu loba teh para wargi sadaya. Harita teh atuh make jeung ngagalentoran kana saawak-awakna. Tungtungna Aki Darum nyarita deui. Oh sia. Kapiuhan deuleu euy jang dayat teh Lendra. Keun antep we heula lah antep. Antep we heula, soakeun meureun manehna teh. Anggur si neangan dang daunan we. Mun aya mah daun bako lah. Urang rieus we dang daunan babakoan ngaranna teh. Daun babakoan urang rieus dulu ieu kompokeun kada saban tatuna. Lamun teu diubaran mah meureun isin himulkeun eta ieu pokona mah jadi borok lah babakuna mah. Santeuna we. Urut sungut lentah teh nganung ieu nganung baksil. Da nu matak ayeuna urang ubaran ye. Sok neangan kadinya daun babakoan. Keun urang rieus lah. Urang ubaran we. Dalam mun teu ubaran mah bahaya ye. Ceuk Aki Darum harita teh nitah ka Mang Lendra. Mang Lendra harita ge para mitra sadaya barang dititah ku Aki Darum teh. Manehna ge teu leleda samemehna tuluy nyarita. Nyakeun kieu urang nyan daun babakoan nya kinya. Pokona mah ye tungguanya ku ingrek indi teh laye. Pokona mah rek ngulayaban keur jembet-jembet sugan aya daun babakoan. Montong jauh-jauh teuing jang ye Lendra. Pokona mah nya ye pokona mah nu aya di dieu nu deukeut ye. Da beulah dinya ge aya tah tinggal di tah beulah kenca katingali ku Aki daun babakoan mah. Tadi dinya we tong jauh-jauh teuing nya pokona mah ye. Syaratna nya kudu masih kene katingali Aki. Aki di dieu teh kudu di dieu. Lamun geus teu katingali Aki, gancang dang dayat kudu gancang balik deui ka tempat asal. Teu yang jauh-jauhnya. Oh nya kitu-kitu atuh kilah. Nya daguana tuh uing rek neangan heula ieu. Ngaon teh daun babakoan. Sugan meunang loba. Suka-suka ditu. Sing inget nya. Ganjang ngalieukan ka tukang. Kudu katingali kene Aki. Lantaran Aki moal ka mamana rek ngajentul di dieu. Kitu nya. Lamun teu katingali gancang balik deui ka asal. Terus sekuriling di satempatan eta, ada pasti aya daun babakoan mah. Da ku Aki gak katingali itu, belah ditu tuh tinggal itu. Aya daun babakoan. Nya teh ku ngesilila harita ge para wargi sadaya, Mang Lendra cengkat init ningalkeun eta patempatan. Memang para wargi sadaya papatah Aki Darum dicekel pisan ku Lendra. Kadang-kadang atawa kalan-kalan manehna ngalieu ka tukang masih keneh katingali Aki Darum. Hiji waktu Aki Darum geus teu katingali ku kakayon gancang manehna mundur deui. Kitu jeung kitu bae cenah para mitra sadaya lantaran parentahna Aki Darum ulah jauh atawa sahanteuna kudu katingali Aki Darum cicing di mana ayana. Meureun kitu para mitra palakiahna. Ari maksudna Aki Darum eueuh deui bisi Mang Lendra tuluy ka ieu kasasar. Para mitra pamiarsa, memang kahayangna kitu Aki Darum ge. Sangkan Mang Lendra ulah nepi ka nyasab. Lamun nepi ka nyasab tuluy manehna amprud-amprudan, sahanteuna we meureun kudu diteangan ku Aki Darum teh.
kitu kayanana sedengkeun eta patempatan teh para mitra nu disebut geuning cenarawa bingung teh para wargi. Matak bingung atuh, matak loba jelema anu harita ge langsung teu bisa nyaho ka tempat pangbalikan. Nya akhir nama para wargi Manglendra harita teh menang daun babakoan. Barang geus datang tuluy nyarita deui, "Ji, menang ieu daun babakoan sababet." Tema Manglendra, "Oh, sok rieu sing lemut atuh. Oh, atuh beuweung we ame gancang gajinya. Urang pokokeun tah. Kana ieu kana tatu-tatuna Jang Dayat." Cek Aki Darum. Atuh Lendra ngabaheuman daun babakoan terus digayem sangkan lembut. Lada jeung pahang geuning ki. Teu nanaon ya ubar teh. Ngaranna ge ubar atuh teu nanaon. Sok tuluykeun kainya. Gayem-gayem Manglendra harita teh ngabeuweung daun babakoan. Harita ge para mitra sadaya. Barang geus beres tuluy Aki Darum teh nyarita katingali Manglendra geus beres ngagayem daun babakoan. Nya sok atuh balurkeun tah kana tatuna Jang Dayat euy. Ceuk Aki Darum nitah para mitra anu geus digayem teh dipokokeun kana tatu-tatuna Jang Dayat anu katingali semu beureum para wargi jeung katingali aya kene urut getih garing. Para wargi sadaya. Barang harita Manglendra geus beres teh ngagayem nyaeta mun ngabeuweung teh mah para mitra ngabeuweung daun babakoan. Maksudna rek ditaplokeun kana tatu-tatuna Jang Dayat. Harita teh para wargi sadaya Manglendra tuluy nyarita deui. Keke urang hitung we tatunanya kieu 1 2 3 4 10 13 17. Weuh. Gunyi meni loba kieu. Muah 100 mah aya buat atuh ulaweran getih teh. Wah nu nyesupna kana 100-nya awewe meureun nya. Ceuk Manglendra ngitung tatu Jang Dayat. Naon sia? Jajengean teh make 100 awewe kitu. Ceuk Aki Darum para mitra. Ceuk saha Jang Dayat disusupan ku 100 awewe? Temal Aki Darum deui para mitra molotot heran. Ceuk. Pokoknya mah iraha kami nyarita aya we 100. Teu ya, eta mah salah denge we meureun aki mah. Tema Jang Manglendra ngangles kana caritaan manehanana lantaran bisi Aki Darum kapapanjangan nyarita. Ageuning mieu ku aing kadenge. Da aing teh torek dulu. Teu aing teh torek, sia ngomong 100 awewe kitu. Cek Aki Darum nyegag. Da Manglendra ngangles kana omonganana cenah para wargi sadaya. Di rumah sawing mah kitu. Terus terang di rumah sawing mah henteu, teu ngomong awewe henteu. Teu sakali deh henteu. Pokona mah teu ceuk uing mah teu kungsi ngomong awewe uing mah. Lendra keukeuh peuteukeuh ngangles kana bieu anu diomongkeun ku dirina. Sia mah ngabohong wae jeung aing teh nya. Pokoknya mah yo jeung aing mah ulah sok ngabohong. Tema mah ata Aki Darum para mitra sadaya. Memang harita ge para wargi sadaya. Harita teh barang geus ngulas ngales eta daun babakoan anu meunang ngabeuweung ku Manglendra. Atuh puguh we katingali Jang Dayat teh ngulapes siga anu leuleus pisan siga rada teu inget di bumi alam. Malah mah barang di ulasan teh meureun karasa oge aya anu pareurih jeung teu tapi memang bakat ku nyeri-nyeri teuing nepi ka teu karasa ku Jang Dayat. Tungtungna palamitra Jang Dayat teu eling-eling. Ngan kituna teh teu lila para wargi da ku Aki Darum gancang di parancahan. Barang Jang Dayat geus eling deui. Jang Dayat hasi harita aduh-aduhan. Aduh. Nah, sampun deui. Jang Dayat eling tapi bari jeung hahargungan. Eling ki ayeuna mah Jang Dayat teh ki. Tuh tingali tuh. Ceuk Manglendra. Para mitra pamiarsa.
Barang harita jang dayat katingali geus eling deui. Atuh Aki Darum ge ngarasa sugema. Oh, syukur we. Atuh ari sia geus eling mah sia dayat. Sanggup di dieu cicing sorangan. Sabab aing deuk neangan si Ujer. Cek Aki Darum. Nyecik we ki kanjur lah. Kami mah leuleus ya di dieu rek sare heula sakedeung di dieu lah. Tunu deui teh lah. Cek jang dayat merlek wae heuai, tur geus kitu mengan goledag manehna sare para mitra. Sok sanajan sare dihandap teh ngan diamparan ku kalakai ge. Ari bakat ku tunuh mameureun netungtung nama goledag manehna sare di dinya. Harita para mitra Aki Darum tuluy nyarita deui. Kun wae antep mengpeng sare euy Mang Jang Lendra. Ayo Ayo si Lendra urang yang ngasih ujar dulu. Mana yang Mang Keluk teh nya? Aing mah dasar anak-anakan jangan nyusahkeun we kolot dipikir-pikir teh. Ari kuduna mah barudak ngora nu ngaping ka kolot teh. Ieu mah kalah sabalik na kolot kudu ngaping budak ngora. Rarane puguh ge. Ayo aja ya. Hawa Lendra ayo urang yang ngasih ujar dulu. Cek Aki Darum ngajak Lendra ingkah tidinya. Nah, ayo atuh Ki. Geus kitu mah para wargi sadaya init we. Harita Mang Lendra nuturkeun Aki Darum. Rek neangan Mang Ujera di mana tempatna. Kulantaran Aki Darum mah para mitra disebutkeun. Hiji kolot anu kasebut legok tapak genteng kadek. Hiji kolot anu loba luang jeung pangalaman. Memang cenah teu rada hese, teu kungsi hese heula atanapi teu rada hese. Atawi teu hese, atawa teu susah-susah teuing dina ngoning neangan Mang Ujer, tapi urang tunda heula carita Mang Ujer, keun engke urang dongengkeun deui. Ayeuna urang caturkeun para mitra sadaya, nyaeta kaayaan ngabandungan lalampahan kuwu Nanggela jeung kuwu Cibeuri. Ayeuna para mitra urang dongengkeun kumaha geletuk batuna kecebur caina. Waktu maranehna cuang cieung ngarasa ditinggalkeun ku rombongan. Kuwu Cibeuri makalah ngajak kuwu Nanggela malah ngabedal kuda kusabab leuwih panasaran hayang nyusul udagan tea anu kasebut mencek tea. Waktos nase para mitra.